lu mantak anak kurang gede can sakola ge sayang meuli HP. Kemudian dibelikan jamarah bae main internetnya na di HP ge. Wih, luar biasa. Kabelah dieuna bisa muka sorangan. Tek 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 tek. Nu susu teh anu ping-ping teh. Budak leutik eta teh kos kitu. Geus teu bisa ditahan ku kolotna. Kolotna mandi kunya ana dipoto. Tolong teh coba. Belon teh anak nu kos kitu coba. Ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa. Geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti. Hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan unjukkan ke Gusti Allah, Gusti, ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah. Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara. Setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah, negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut, umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna teu percaya, dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh, negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun itibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna, awas cek Gusti Allah, teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkeun ku para tabi'in, dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masyaallah. Nu mantak cek Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kupur jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkefuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan-kabarokahan. Ti langit jeung ti bumi konsepna dua. Hiji amanu, dua wattaqau.
bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wa asal barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fi tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit ngahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wallah. Tuturkeun ayat Quran di maja lain pidauh bupati mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina. Nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dua, amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa. Babari jasa iman takwa. Pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah. Intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kaayaan di negara urang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula. Tidinya ke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngegenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu nyahoeun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah. Aya guludugan teu. Teu nyahoeun teh budak. Teu nyahoeun, wal bejakeun wae ja. Ya odol-odolan di negara nyin hujan sia. Emang kumaha gitu. Ulah panas teuing we semprot aku hujan. Tembak sekali nembak sabaraha juta teh. Hendak kula nanyakeun, hujan aya? Guludugan. Kiai. Ya sia. Rasakeun Gusti. Atuh kos kitu. Pada dasarnya hujan teh kos kitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuheula di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu ge hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua.
panjang orang menyeritakan tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos gitu poe naon nu ngagegeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngagegeuh dina taun eta pan sataun tahun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus kali itu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mangga sebenarnya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi ta Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh anu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit mebas ka laut modar eta mah tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku
hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana tuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, henteu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal tuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae atuh hese dagara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak teh kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian garang PNS, kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jenta keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lainna lagaan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul akba latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilegleg ku kiai teu ceuli anjing lamun bisa husu ceuli naon anjing ceuli naon ge anjing lain ceuli sia atuh ceuli aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk-teuk
celi anjing bae. Mal bisa ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae aju kiaina di ekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marah nya mah daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia negara dorong aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah tah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ieu nyaritakeun kebersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah di dahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian saku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan teu lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung mah kaduhung amat gede tuh malhusu teh basa bae mending leg-leg picet geus teh aing teh aya kitu keneh duit-duit anu urang rada mang-mang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beuki dipikiran beuki jiwit kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong, waktu kuari mau boho itu biasa. Kita kan blon kita kiai. Nges apa adanya baik gembul biasa. Malah orang tegembul dia ada penjelema mah gembul baik. Batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos gitu baik. Udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun. Hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge. Puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat. Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan nah mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tatasawupan gene, aya datang ka sir, aya datang ka
ruh ibadat mantap ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkan amanuat takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo nele urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo nele urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika urang ningali nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele sagala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon ti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan berkah teh ngaranna kos itu tah loba teuing eupan batan meunang emang
Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya pana kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso pana teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngoloso deui teh kudu bebeja teh kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah iya karim udah jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu teu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu geus teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh
sabada kapanasan kuari di hujanan ku Gusti Allah geus 2500 supaya mejeunana Pakistan kamari 2500 keur panas mah kuari di hujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1000 Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh dah para raeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kugana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawauh urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna, NU ka dieu lempangna, Golkar ka ditu lempangna, P3 ka dieu lempangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae. Ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji bajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana
Engke disalurkeun ayalah terkandung di jero beuteung ibu keluar Masya Allah gunting rambut di marhabaan kabelah dieuna aya HP malekeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ya iya mah lu mantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam komplotan juri kabeh burung laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah Abeku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang deuk ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu mah ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiai nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan tah panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih ngomong kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sini panas bebek Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan sato hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek ari deuk isis kok embung. Sahabaturna isis kok. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan
Kanjeng Nabi tak bunga luar biasa datang kan bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kanjeng Nabi papan di masjid di pun Kanjeng Nabi balik balik Kanjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imam-imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawah nyana Jumat deui jeung Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kanjeng Nabi. Kamari ngomong. Ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan bajir. Kanjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa si di nelayan ieu teh ibadah ieu mah urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud hayang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran penting datang ke maksud dong datang ke kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun kaimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut
Lumantak lamun malaikat menele karoh nele karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal nele karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleu hujan bisa kadeuleu Haji Pendiki kabarieun heula kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa deuleu roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleu geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja cengnya teh oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu-gitu itu lain kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habak itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna urang ngadang urang ngadinya tek we oh geus bae urang mah cicing troh ngobrol gitu tek besi aya di kuburan nu ngahaneng we eta okos naon eta geus ulah diberjakeun lah pokona mah eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge tas sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh terus mah dasar dukun beureunan nyaho aing dukun nyaho lain cakena teh pokona uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu tek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos gitulah lain make ieu. Namun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nonton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mantak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja euy si anu deuleu ge kepeting deuleu ditonton ku mana ijah malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu coba tatangga di nonton TV cak kana waduh keur nonton bola malaikat yang ngobrol pan kiai sih nonton bolanya malaikat mah ngobrol malaikat tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya urang turunan galedeg yuk malaikat perintah ti Gusti Allah ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah ya Allah fa'amilalul qura wallahu